Reka mana di Kang? Akang rek usaha. Usaha ka mana di? Geuning mani gaya-gaya teuing. Di mani make jaket kulit. Neangan duit, ngan arek kaburitan akang balik sok tiris. Jadi make jaket. Kek, Kang. Aya nu ganjil ya, Kang. Nyai milu, Kang. Cicing rebarina oge pamajikan mah di imah. Sok ulah kelas udon anu kasalaki. Lain masalah suudon-suudon Kang. Nu geus-geus oge akang alasan arek manggawe ari mah kalah papanggihan jeung awewe. Eta mah baheula ieu ulah sok ulah jadi unat-unatan bae cicing akang manggawe. Nyaan, Kang. Nyaan. Cing. Yang geus satu, Kang. Hati-hati nya. Heeh. Waduh, mahal bener ya. Saya nuturkeun perasaan hungkul euy. Perasaan lah. Geus nyi, akang ge apal, nyai nuturkeun, bijil. Yang hayang milu nyai, Kang. Geus cicing di imah, naon di mimilu manggawe. Yang nyai mah geus teu percaya ka Akang. Astagfirullahaladzim, gerasing percaya. Geus cicing jung ulah ngaditu. Milu, Kang. Ulah, jung bae mulang ngaditu. Lah, nyai hayang milu, Kang. Cek akang mulang, jung mulang ngaditu. Ya, jung Akang indit atuh sorangan. Kajian nyai teu milu ge. Tapi awas lamun nyalahkeun tukang coet. Itu atuh pamajikan milu ajakan. Ari jeung batur mah der nyalahkeun. Mandi. Nyi kopi geura nyi. Sugan dibawa sorangan nitah. Yo geus erep 2 gelas. Buru geura nyi. Nyi dia geura nyi. Naon deui? Nah dieu bae akang buka dongengkeun. Dongeng naon? Akang hampura ka nyai. Kamari sok akang kedeung-kedeung, akang hayang nyandung. Sing horeng geuning ngadenge bae jati batur teh nyi. Anu nyandung teh ripuh. Kadang-kadang kalah mundur sare di pos ronda, da tinu kolot disegag, tinu ngora disegag, kalah tungtungna mah sare di pos ronda. Akang sigana kapok nyi lah hampuranya. Tapi tong sakali-kali deui, Kang. Da ieu teh hate lain suluh. Heeh nyi. Geuning kalah dibawa deui beuka dikeun kumaha deui? Geus diracunan ku nyai, Kang. Aku biar kumaha nyi? Geuning paeh, Kang. Ya, kadang kala sadar kalah rek paeh, Kang. Kang. Bijilkeun, Kang. Bijilkeun. Cuaca mendem juga kieu. Asa ngeunah mun ngopi euy. Nye nyen kon kopi geura nye. Eueuh kopi nage, Kang. Pira aku geura nyi, ari nepi ka eueuh kopi mah. Oh kamari duit dibere. Nya meuli teu kabagan keur meuli kopi-kopi acan mah. Ieu, Kang. Dijelaskeun ku nyai. Duit mah weuteuh, Kang. Yeuh. Soeh deui lah. Duit mah aya, Kang, weuteuh can dibalanjakeun ku nyai ge ieu. Tumben nya weuteuh. Cenah rieun. Tawa teu butuh balanja keur. Lain teu butuh balanja, Kang. Percuma akang ka nyai mere duit ngan saukur dititipkeun mah. Kan teu salah ieu ayeuna ge geus eueuh kopi, geus eueuh udud. Pira ge duit sakitu, mahi kana naon. Kan biasana ge dibere sakieu nya saminggu sok mahi ongkoh. Nyai mah belas karunya ka akang. Sebenarnya mah duit sakitu teu mahi, Kang. Belaan ladang naon. Belaan nombokan nyai. Sakitu ge akang sok mahi deui wae ka nyai.
Majah cenah Nyai teu bisa ngabagi-bagi duit, majarna eta teu nyari ka Nyai. Nyai mah kurang kumaha, Kang? Sakit. Mata nih, mata nih gue pak. Cara ngomong nak si Nyai ngomong dah ngomong jalan Gandeng geura. Nyi. Naon, Kang? Kang rek ngomong Nyi. Ngomong naon? Hampura akang lagi rumah tangga sok temen nganyerikeun ka Nyai. Kakara sadar, Kang? Heeh. Akang can bisa ngebahagiakeun Nyai. Geus biasa, Kang. Ngomong ulah bertele-tele kana intina wae. Iya Nyi. Akang rek ngungkapkeun isi hate. Teu perlu, Kang. Nyai mah butuh sate isi dompet, lain isi hate. Da angger dahar mah kudu ku kejo-kejo keneh. Can aya deungeuna. Ya. Teu penting isi hate mah. Nu penting mah isi dompet. Mangga teteh jaket ieu mah kanggo istri ge tiasa dijamin pasti bakal geulis. Tambari haneut jabage ieu mah usum tiris pokona lamun teteh ngangge jaket ieu pasti langsung geulis pokona mah. Mangga dipilih teteh mangga mohon mangga sok di check out tuh. Pokona lamun ngangge acuk nu kieu mah teteh mani pasti be geulis. Alus, ngomongna rek jualan, tapi kalah ngagoda awewe. Naon deui Nyi? Ieu mah butuh digoda heula ari awewe mah. Engke bisa meuli kitu. Mangga teteh, pasti ngangge jaket dia langsung geulis pisan sadunia pokona. Mangga teteh, mangga. Lah, nya ayeuna digoda heula ami daekeun meuli. Isukan mah digoda heula ami daekeun dikawin. Ada arek usaha, terus aya bae gogodana. Baraya, bade lungsur heula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo di mah. Sok, tabarang dahar sing seubeuh ulah kalau bejel juga kitu kos nu bogana. Di ka mana Nya? Nyai rek ka mamah, Kang. Kenal di ka mamah Nya? Ugu mamah nginjem duit 100, Kang. Arek jang bayaran nu tandur. Asi sok sagawayah lempang bae. Kan nyaho meureun Nyai teh geus rumah tangga. Kukumaha ge kudu aya izin ti salaki heula. Ulah sok sagawayah lempang bae karepna. Oh, uhun, Kang. Hampura Nyai. Eta duit nu ti akang nu 100.000 nya. Eta teh duit 100 teh keur ancak sapopoe di imah, lain kalah ngadon dibikeunan ka mamah. Beuka dikeun? Ya, Kang. Tuman sok jang burang bere bae. Teu nyaho salaki. Tapi rek iraha mulang tarima ka kolot. Hampura mah can bisa ngabahagiakeun. Yeuh, ari barang bere ka mamah, ulah sok ditarget. Mamah butuheun 100, bieu leuwih gede butuheunana. Ya 300 ya, jung pasikeun ka mamah. Ulah sok sagala hitungan mereka kolot. Alhamdulillah nuhun ya, Kang. Heeh, jung. Ya 200 pasakan ku Nyai, ya jang mamah. Geuning kumaha dimaksudna teh? Tita teh dibikeun kabeh ka mamah. Kan mamah butuhan lagi ngan 100, Kang. Nuhun nya. Alah pamajikan teu beresna ieu kaduhung dibikeun kabeh 200 deui. Aduh, beuteung lapar ka cida euy. Asak can Nyi sangu Nyi? Encan, Kang, sakedeng deui tinggalan anakeun. Aduh, geus ripuh beuteungna ge Nyi euy.
Naon ieu dengan nanya? Aya goreng peda nu kamari Kang. Usripuh kumaha mantak ari keur halodong ngalah suluh. Tadi teh lilanana mah kapan suluhna bararase. Geus segala ulah sok ngarembet kan sejen. Segala dibahas naon. Geus aya mah geus burung mah cicing bae gara repeh. Lah nyungnya Kang mah. Yuk Kang, apal teu Kang? Hah? Haji Makmur Kang. Hah? Ngadenge cenah ge keur ngabangun deui Kang. Puguh heueuh nyi. Akang ge eta dua akang mah teu paham eta ku Haji Makmur ku dunyana. Ngan teu paham nama kan pamajikanana dua ting tilu ayeuna teh. Kok ngabangun terus? Berarti eta doa pamajikanana meureun nya Kang. Coba duitna teu beak-beak nya euy Kang. Oh nyi coba ge ayeuna ngabangunna terus jabagen. Heran asana Kang mah euy. Berarti eta rezeki pamajikanana meureun nya Kang. Tah nyi lamun urang hayang beunghar berarti akang ge kudu boga pamajikan opat nyi. Mata kere jadi pamajikan masuk ngalawan ka salaki. Yeuh tuang. Embung lah nyeri Kang. Nah, udah lapar ya. Akang bae. Ya. Dahar. Dipaksakeun. Hatur nuhun baraya.